daun salam, daun salak, daun papaya. Ulang maning lah, cakep gitu. Daun salam, daun salak, daun papaya. Ibu-ibu yang ngejawab salam kompak didoakan punya minantu orang kaya. Ada pantun buat bapak-bapak khususnya Dewan Guru. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Yang menjawab salam rada lulus kaciri doang nakir mikiran hutang. Membuka hutang aja ya ayah. Pengen lunas pengen hutangnya atau dibayar lah. Ada pantun buat mamang-mamang dan teteh-teteh yang masih cantik-cantik. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ulang maning lah, kurang kompak. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Berapa mantan kamu yang sudah ke penghulu sementara sekalian masih sendirian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya tilu perkara anu bakal madaratkeun kana awak urang. Mana tilu perkara anu bakal madaratkeun kana awak urang bejakeun tahula. Mual marah ya mual, mual hewa, mual ngambak, mual ambakan, modar sirah. Mana tilu perkara anu bakal madaratkeun kana awak urang? Nu pertama nyaeta ngalaudu make cai ngagolak. Nomor kaduana ngorekan kuping make linggis. Nomor katiluna nyukuran kumis make gergaji mesin. Geus pasti eta berbahaya ulah ditiru. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa sunnatalah amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belah pojok mah ulang ditanya ketika melafadzkan kullu lafdin bahwa jalalah maka diucapkan dengan lafaz Allah atawa khair. Ari santri ngomongna cair jadi pelong eta. Ulang lagi teh mang, ulang di mang kompaknya. Wa ma arsalnaka aing boga artina kaboga korin teu. Euy aing boga kaboga korin teu. Ulung bae tadi anu awe nu korin tadi. Ya, dia Mang Wawan ya. Lamar deh Mang Wawan ya. Gelis dari teh. Enaheun suarana. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya kula rek naros ya ke mamang hayang boga suara panjang hayang. Teteh pengen punya suara bagus pengen suara napasnya panjang. Kalau pengen napasnya panjang cari cacing kalung yang panjang, insya Allah cacingnya mah panjang aja. Insya Allah. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa qala hadisul ukhra yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba wa qala al burda bi salawat katimpring koplok nu tadi teh ya rabbi bil mustafa balik maqasidana calangap baik belah tengah mah bantuan teh ya rabbi bil mustafa balik maqam waghfir lana ya wasi'al karam ya tenggeus zaman akhir gitu. Ulang deh teh bantuan ya tenggeus zaman kudu asa kasaknik lamun embung dijung ka agama kudu mik naon teteh mah kir-kirna doang atuh kula nu capek kir-kir bae nya mitu hakula mang sakir teh ditu. Ulang deui ya rabbi bil mustaq balik maqam waghfir lana ya wasi'al karam ulah loba goreng sang euy sangka ulah sangu siapa ulang deh ulah loba goreng sang ka ulama ulah heu mantak di dunia cilak di akhirat asup narak na'udzubillahi min hadratul mukarramun wal muhtaramun para alimil ulama para kiai para asatid wal asatidah para santriawan dan santriawati karyawan karyawati mahasiswa mahasiswi aki-aki nini ayah aki-aki ayah nini ayah mana jelemana wayahna panitia di mana-mana pengajian kuarius biasana lobana di mana-mana sok kula ceramah ka Paneglang ka Serang ka mana bae eta biasana lamun hartina ngadengekeun tabligh akbar pengajian lobana ibu-ibu ngeun wayahna ieu mah rada diatur anu ngora-ngora anu perawan tindin paling hareup ya Pak Guru ya nu perawan tindin dihareup anu hartina nya buukna doang saun rada kumpul-kumpul tindin hartina belah tengah anu hartina bedakna nyata bedakan nang perong hideung eta belah pojok tindin ka ditu tah. Mudah-mudahan ya hadir sedayana ya para ibu sedayana bapak ibu sedayana sing mudah-mudahan aya barokah di Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Kepsek SMA 1 Negeri Bandung tegesna Bapak Ade Tubagus Sapsaji SPD MPD nu dihareup ge boga julukan naon SAG Sarjana Alam Goib eta teh titel eta mahal ulama kunaon kapungkur kula sakola waktu sakola di MTS Darul Falah nganclok ka petir sempat dulu saya kuliah di Staika Kubang Petir ketika kuliah eta ditanya ku dosennya kenapa Pak Ustadz gak jadi kuliah Pak mohon maaf saya sudah ada titel apa dari orang tua saya apa titelnya SAG Sarjana Alam Goib ya Allah karim yang terhormat dan yang saya muliakan jajaran para dewan guru beserta staf-stafnya yang mudah-mudahan
diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada para dewan guru yang mudah-mudahan dipanjangkan umur yang barokah, disehatkan lahir batinnya, mudah-mudahan ditambah-tambah rezeki yang barokah, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, istiqomah dalam mendidik istrinya, istiqomah dalam mendidik anaknya, istiqomah dalam mendidik siswa-siswinya, murid dan muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, jabatan dari atas hingga bawah, dari RT ilal jaro minal lurah, yang mudah-mudahan ya di dia ayah RT ayah RT namanya kurang doakan beyo bapak sesa melawi ke kaharit nyalon RT nya nah. Mudah-mudahan ya Pak RT kunaon orang kudu muliakeun RT ya. Ari RT mah loba cocobaana, loba nya tapi omongin di masyarakat. Kunaon diomongkeun di masyarakat na hayang menang bantuan BLT urang kudu lapor kana R hayang kawin lapor kana R, aya anu reuneuh lapor kana R, anu ngareuneuhan Erwin RT bae sia mah. Ya Allah karim. Mudah-mudahan para hadirin sadayana, para bapak ibu, para adik-adik santriawan dan santriwati, mudah-mudahan sing menang taufik lan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal ya Rabbal. Padahal mah mangkula keur boga penyakit darah tinggi ya Bu Guru. Ka atas darah tinggi, ka bawah darah rendah, ka parawan darah segar. Ya Allah. Para hadirin rahimakumullah wa jumratul mukminin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahirna pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jatuhna di kota Makkah wal Madinah. Sarua baik lahirna duang di dieu, duang nu dihareup. Cak teteh teh anu gelis-gelis nu dihareup, eta anu dihareup ceramah eta mah dikasih pisan cenah. Ya, ieu mah kenalan heula tehnya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, anjay. Pengen kenalan tidak? Sahagitu eta anu dihareup anu ceramah. Aran kaula mah arana F10. Budak mana gitu eta masih ngora. Budak nama budak kidul pakidulan daerah sawah. Di mana imahna? Di Kampung Cibogo, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Di mana imahna? Eta imah kula aya lantai 2, aya mobilan Pajero siji, Fortuner hiji. Geus sunjuk mampir mah teteh mampir bae insyaallah eta mah imah Pak Haji Sobirin. Ya Allah gagal. Insya Allah sebaragi itu umur neta masih murah. Insya Allah dulur doakan kaulah masih umur 27 tahun, jalan 28 tahun ya Robbal. Semoga pemajikan can. Insya Allah alhamdulillah ulah nembe hiji pemajikan. Semoga anak alhamdulillah karak siji. Lelaki badot apa perawan? Alhamdulillah perawan. Laila Nabila alhamdulillah. Besirek daftar mah daftar bae. Insyaallah diterima kepula ge. Insyaallah. Para hadirin rahimakumullah wa jumratul mukminin yang berbahagia. Berbicara yaitu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus ku Allah Subhanahu wa taala ka muka bumi. Jing naon jing ngabenarkeun akhlak sesuai dengan tema yaitu meneladani akhlak Nabi Muhammad supaya akhlak urang ieu bagus budi pakertina. Kanjeng Nabi ngadauk tina hiji hadisna saurna innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kamu ke bumi ini semata-mata hanya untuk membenarkan akhlak.
ieu mamang ieu teteh ieu urang bener-bener ieu kudu ngabenerkeun akhlak urang. Mudah-mudahan ieu sadayana anu hadir ieu anu tadina akhlak urang goreng kanu jadi guru, akhlak goreng urang kanu jadi kolot, akhlak urang goreng kanu jadi karabat, teman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan barokah wasilah maulidan Nabi di SMA 1 Negeri Bandung, mudah-mudahan sing dijantankeun akhlak anu mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril alaihi salam diperintah ku Gusti Allah, Jibril, woi Jibril, hadir. Dijawab eta kulan Gusti, coba sia Jibril jeung Mikail cenah datangan Kanjeng Nabi. Di mana Gusti? Di Mekah, di dunia. Ketika ieu alam mahsyar, ketika alam dunia di kiamat, ditiup ku malaikat Israfil. Gusti Allah marentah ka malaikat Israfil, Israfil, euy belah pojok Israfil, hadir. Euy hadir. Belah dia ayo, euy Israfil aya. Belah pojok mah moy, euy Israfil. Amoy, begitu tah. Eta Gusti Allah marentah ka malaikat Israfil. Ada apa Gusti? Kamu tiup sangkala trompet sekarang juga. Laksanakan 86. Segapkan malaikat Israfil. Ditiup langsung. Terjadi idza jaa yaumul qiyamah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seketika tiupan oleh malaikat Israfil eta kabeh ajur dunia ya ala lajur kabeh. Lautan pada bertumpah, gunung-gunung pada meletus, mending hartina gunung Karang ieu nu lebih parah mah gunung ibu-ibu nu meletus nu dua teh. Bahaya. Hancur pada, bahkan ditiup langsung oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama eta dunia pada malaledar, dunia ajur, langit-langit bintang pada berjatuhan ya, planet-planet UFO pada berjatuhan, langit dan bumi pada hancur, gunung-gunung meletus, air laut bertumpah. Eta temikiran teh nya, temikiran selaki kumaha selaki aing barang nang dasar gede cenah ditinggalkeun bae moal mikiran kadinya. Kumaha hartina ieu nya anak masih leutik, kumaha hartina kabogoh ieu moal meusina hartina masih sayang-sayangna moal dipikiran. Yang dipikirkan gah yaitu untuk amaliyah ketika untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Gusti Allah marentah di ka malaikat nyaeta paniup sangkala. Ketika ieu dunia geus alalajur kabeh mang, alalajur kabeh dunia yo dibangkitkeun di alam mahsyar kusaha ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Euy malaikat Israfil tiup di sangkala anu kadua jeung ngabangkitkeun nyaeta umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan eta mah nya engke dibangkitkeun di alam mahsyar kabeh dalam keadaan taranjang bulat. Cenah ieu si Wawan kayaknya waktu di alam mahsyar kan posisinya taranjang bulat. Kumaha cenah bareng aing yo waktu di dunia mah cenah ngalepot, cenah bareng di akhirat mah eta gede cenah. Eta moal mikirkeun bareng teh, moal bareng teh teh geus gede baskoma. Gila aing. Nah, moal mikirkeun di alam mahsyar ge. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan yaitu nanti kelak di alam mahsyar pertanggungjawabkan amaliyah kita selama di alam dunia. Ditiup deui ku malaikat Israfil. Tiupan yang kedua. Eta tiupan sangkala, tiupan dong kapal peri tetehnya di Pelabuhan Merak. Eta kira-kira tiupan hartina malaikat Israfil apa tiupan saha eta? Hah? Tiupan aing lah, tidak harus. Biar apa tiupan sangkala?
ya ketika ditiup seremprong anu kadua eta dibangkitkeun deui nyaeta sakabeh nyaeta makhluk-makhluk Allah, baik sasatoan, baik bangsa jin, hayawan dan lain sebagainya, dihidupkeun deui ku Gusti Allah, ditimbang amaliah urang anu hartina hisabna gede mah jelema hartina ieu mobilna loba, imahna nyaeta bertingkat, sawahna berlipat-lipat, mobilna Alphard, istrina 4, eta bakal gede dihisabna ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, lamun harja anu maki fakir miskin mah gampang hisabna. Kamu selama di dunia punya mobil enggak? Tidak, pangeran. Punya rumah enggak? Tidak, masih nebeng ya sama tetangga. Punya duit banyak enggak? Tidak, ya udah masukkan. Ya. Muludan tidak, muludan alhamdulillah. Di mana? Di SMA Negeri Bandung. Alhamdulillah. Asup langsung ke Gusti Allah, ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar adalah orang-orang yang dihisab nanti di akhirat, jalma-jalma anu ngagaduhan nyata rizkina anu gede. Mudah-mudahan teh urang mah ketika nalika di alam mahsyar deuk ngalewat jembatan Siratal Mustaqim, masyaallah ieu poharana, ieu paparahuan mah menang hinsa ieu paparahuan ya. Yang luar biasa, aya Mekah, aya Ka'bah, nya aya imah-imahan Padang, eta naon kurung dedes eta. Kaget pula. Menangin saya teh. Ulah sok mikiran tadi sok midiokeun eta kurung dedes aya jelema nu eta di jero eta. Ya Allah karim. Mudah-mudahan bente hibar ya kurung dedesnya. Ya teteh dagikeun. Kurung dedes yo bakal bisa nyebrang ke surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ieu kurung dedes lamun nyina bener awina hartina telas, tapi lamun awina nyaeta regas ke nalika deuk nyebrang nyaeta jembatan Siratal Mustaqim teteh naik mang naik kana kurung dedes. Ketika nyaeta waktu di muludan di alam dunyana awina menang maling ti batur, lanjut ka rumung rinyuh teh ade dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu nu ka surga Allah eta ngeplek kurung dedesna. Tidak hadi ke surgana langsung bae jebrus ke neraka di kunaon ngeblek etana teu kuat propos awina. Tapi insyaallah ieu mah kurung dedesna mangnya teh ieu mah kurung dedesna luar biasa nyeuna ge saminggu nu heula mempersiapkan memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung nunyeun perahu naik cenah ya kami perahu yo. Ayo naon cenah baheula anu di muludan di sekolah negeri Bandung ayo naik cenah nya Sarmin naik cenah nya Sopa nya ayo si Sopa aya si Sarmin aya si Andi si Sadi si Wawan aya dia Sarmin aya Rodia Markona Sinta Silvi Andin aya nu tadi teh saha tadi Lili ay lalas aya eta nyang kemang para hadirin rahimakumullah bakal naik yo perahuna yang di akhirat. Amin ya robbal. Sanejan urang ahli doraka ka Gusti Allah mudah-mudahan barokah memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu pikeun nyaeta ngalangan azab di akhirat insyaallah para hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika geus alalajur kabeh ditiup didihirupkeun deui ku Gusti Allah di mana di alam mahsyar panggih malaikat Jibril Mikail jemput kekasih aing Jibril hadir keneh pan di pojok mah muai keneh bae teu deuleu tuh kuat sampai jam 2 kuat jam 12 kuat ngajina kuat sampai jam 1 jam 2 kuat teteh kuat sampai jam 12 ngaji kuat jam 1 kuat jam 2 kuat geus sabaraha modar di dia. Ya Allah karim hadirin para hadirat rahimakumullah, singkat cerita malaikat Jibril dan artinya Mikail langsung turun aya naon deui Gusti jemput kekasih aing Kanjeng Nabi anu aya di alam dunia anu geus alalajur kabehna. Naik naon Gusti? Naik mobil Mang Rajin aing. Naik mobil odong-odong lain. Tuh cokot di surga buruk kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya cak papatah makalah kendaraan Rasulullah eta teh cepetna ngeleungitkeun hartina duang pesawat Garuda. Lebih cepat buruk. Cepat deui kal barqil khatifi satu keterangan bahkan ada yang membicarakan buruk itu kecepatannya kayak kilat yang menyambar. Luar biasa.
ieu mah nya ngejemput kiai luar biasa pannya kula dikawal di ditu di Pasar Bandung. Cek kula teh ieu mah nya anu ngawal cek kula dek dek nodong apa dek naon cek kula teh yo. Juga kaget kula mau motor ranking pan. Motor begal pan ranking. Ya, ieu aya cerita teh nya, singkat cerita. Kula pernah kajadian ceramah di daerah kaditu di daerah Jawilan. Barang daerah Jawilan kula balik eta jam 12 balik penting eta panitia nya eta lulus bae salaman ge. Horeng mah si panitia anu nyekel hartina amplop nate ES dek bedug penbelon eta panitia KS anu dek bedug barang eta manehna budak di ditu brek berangkat ngalewat pom harendong panyan kula mah begal eta morek ngoreng laju cak supir teh kiai bisi begal kancang di supir kula eta weng udah mati mau mobil eta nundurkeun kana teh dan warakeun di bor weng ge payan begal horeng mah kaelan jejeng ya eta langsung nya panitia maulid nabi eta ngaketuk kunci mobil kula assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai cenah hampura kami cenah kunaon gitu ieu amplop cenah katinggalan kunaon kami kahesan di hadap bedug jadi ya Allah mata kaca hati ya yang panitia yo awas Surabaya khusus Pak Guru Gojali ulah merah es yo nah bisa es ada pedug para hadirin rahimakumullah singkat cerita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemukan oleh malaikat Jibril Mikail kemana kita mencari Nabi Muhammad ini Mekah sudah hancur Madinah sudah hancur di mana kita nyarinya yuk kita cari di Google Map katanya nyarinya di Google Map maka panggil akhirnya singkat cerita Kanjeng Nabi panggih ku malaikat Jibril nyaeta aya sinar anu hejo mencorot sinarna hejo langsung nyaeta dibawa ku malaikat Jibril Mikail naik buruk diantarkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus begitu singkat cerita Gusti ieu hartina Nabi Muhammad geus panggih ku kula di dunia eta dunia geus ajur jeung saisi-isina waktu terjadi trompetan pertama oleh malaikat Israfil. Geus Muhammad anjeun cicing di surga hayang naon be aya di dinya hayang nginum cai aya hayang nginum susu encan aya di dieu ya hayang naon deui Gusti ceurik Kanjeng Nabi ceurik Kanjeng Nabi kunaon cenah Gusti ceurik cenah maneh Gusti kami mah embung naon cai putih aya naon deui susu hayang mandi aya embung kami hayang susu anu aya baskom 2 teh nu gede teh gila hayang naon deui kami hayang balik ke alam dunia deui ningali nyata umat-umat kami anu geus pararaek ka mana ya umat-umat kami geus ari kitu mah cicing dia nya ari kitu hayang hartana umat-umat dia hayang bareng di surga mah dijemput langsung brek naik buruk datang ke SMA Negeri Bandung sahaya nu dihareup langsung panitiana Pak Guru Gojali datang pawawan datang ayo Pak Guru Gojali maneh eta waktu di alam dunia entas muludan entas memeriahkan kelahiran Kanjeng aing waktu di alam dunia pawawan kabeh beserta jajaran guru ayo geura naik ke kami dinaikkeun ka burakna Allah Subhanahu wa taala bersama Kanjeng Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya cak peribahasa sapatah dua patah diriwayatkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya Allah ya mah Kanjeng Nabi ya sallu alaihi ulang di teh wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa ya'udul amrad wa yamshi 'alal armala sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngariwayatkeun tina hiji hadisna wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya
Kanjeng Nabi eta boga 5 perkara sifat. Yang pertama nyaeta sifat sadidul haya, banget ka isina. Woi mang, masih hirup mang? Masih. Woi teh, masih hirup? Tuh di pojok tuh ngopenan HP, masih hirup tuh. Kanjeng Nabi ngabogaan sifat nyaeta isin. Baheula Kanjeng Nabi waktu dakwah di Madinah eta waktu di panggung merosot sarungna eta kaisinan Kanjeng Nabi sampai pucet awakna. Kira-kira eta Kanjeng Nabi make celana henteu? Make. Ayo anu di panggung biasana santri mah cenah telok make. Woi aing make celana tuh. Nya, bisa make celana doang. Nya. Kanjeng Nabi kaisinan teh boga sifat rasa isin syadidul haya. Mantak kuari maka banyak mang santri ya di imah biasa tampilannya pakai sesarungan, keluar ganti makin lepis nanu sekieu teh di bolongan tengah depannya. Ini kitu mangnya aya. Baju make topi, merek topi na nyaeta topi Livin gitu ya. Ieu lamun teteh luar biasa. Biasa di imah mah nya make hartena jubah barang hartena keluar make tengtok. Ya, celana merecet, boolna mengtok, gila imah. Ayo ke situ aya. Euy, awas teh, tutupkan aurat kita insyaallah mudah-mudahan dengan barokah Maulid Nabi teteh bisa artinya menutupi auratna. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Kanjeng Nabi mang eta boga sifat isin. Mantak kuari mah cenah teh ngomong-ngomong mang, lamun ngomong-ngomong orang cinta ka Kanjeng Nabi mana buktina? Kalau kita cinta pasti kita mempunyai harus perjuangan, betul tidak teh? Kalau kita cinta apa yang kita diperjuangkan? Kapan kuari mah pan luar biasa lamun bobogohan. Ieu mang santri caritana yang bobogohan jeung di santri. Ya kamari-kamari kula boga santri nya ditoong ku kula. Kapan tehnya mang beguru kula boga santri di Cibogo kurang lebih 50 santri mang santri dan perempuan. Ya di mana pondokna? Pesantren Riyadul Quran di Kampung Cibogo, Desa Sitetrate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Termasuk alhamdulillah tadi ada santri saya yang namanya Mang Wawan Kasep di tehnya. Menehna mah tukang gegebugan hadroh baik gitu nage. Ya. Eta kula boga santri di ditu. Santri pamang ngerjasa puting-puting kerputing. Nya kula ngontrol eta ka pondok. Euy, keur naon dia? Eta santri kula naik kelapa kuat ge. Lantaran di pinggir pondok kula aya kelapa, henteu cenah kami mah keur ngabayangkeun be kumaha naik ka luhur cenah. Ih, pelong eta santri. Laju jam 2:30 ngotrek-ngotreknya eta ka imah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naon dah? Henteu cenah cenah teh kejo tajing naon sekalian jeung laukna ibrong we. Santai. Ya Allah Karim, kalau kita cinta kepada Kanjeng Rasul mana buktinya? Maka kita perbanyakkan membaca selawat Nabi. Lamun cinta ya mamang santri ka teteh santri aya buktikeun. Ieu mah cinta luar biasa. Nya ngomongan cinta pan ngagombal. Nelepon pan bobogohan. Halo ayang bed. Ayo ke situ aya. Aku sudah tidak bisa tidur melihat kamu. Aku mau makan, muka kamu sudah ada di piring. Mau mandi, badan kamu sudah ada di gayung. Bangkok deh. Mau berangkat ke pasar, bawal kamu udah burung kayak kunang-kunang. Ya Allah. Hei, ayo kas gitu. Kapan kuari mah kena prank bae ye, mang santri ye, daengkeun ye. Giliran di Facebook ngecat awewe, di Facebook di ping, cojong keneh bae. Dibacakeun nya eta Assalamualaikum. Ngeruduk pula. Pernah sih kejadian nulis santri nya apena ngegletak dideuleu ku kula. Eta ngawe abi kang Facebook dewe Assalamualaikum ngeradeg kabeh didinya. Teu dibalas-balas kasihan deh lo. Woi, ayo ke situ aya. Ya teteh ayo ke situ deh aya. Aduh, sabar tehnya. Yo wiridan yo. Mang dengkeun wiridan yo. Lamun mamang bogoh ka siji awewe teu daek diterima, teu daek dibales ye bacana yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjauhkan ilmuna tulis langsung. Mangka olas mangka asih hatina sarmiti sarba ulah sesih tunduk atin marang awake sebleh. Insyaallah moal gunang eta we. Eta kapan luar biasa santri kula ditong 2:30
nu kamar hiji eta teh nyamang eta budak santri pas setengah tilu macam-macam eta Pak Guru. Nu pertama di kobong aya nu ngopi bae samuk eta ngabiakeun kopi pahit bae. Noong di kulangin teh ke kamar kedua. Beureum eta santri anu kedua mah keur nahnai be nya keur ngipasangnya eta barangna nya jadi gede deui. Bari ngabegag da kitu tah, bari ngabayang-bayangkeun. Ngontrol ka tilu deui, aya nu tilu mah luar biasa. Keur naon? Keur maca amil. Manehna keur nalaran amil. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam anal awamila uruhan sira. Ilam anal awamila uruhan sira. Ilam anal awamila uruhan sira. Sapa sing uruh bapak sira sing uruh. Laju narkib jurumnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu jadi mubtada, ngaji can temu geus sae buah dada ih pramat tadi. Santri ya Allah karim. Ngentrol deui kadinya eta ka siji kamar deui. Barang anu hiji mah luar biasa eta keur nyaeta maca Quran. Maca Quran. Qori di Quran ge. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ya. Ya, teh lanjutkan. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Lanjutkan teh. Melengok cicing bae. Ya bapak-bapak lanjutkan ya. Ya mang lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Kufuwan ahad. Langsung protes di pojok. Ustaz, kami gak bisa kos kitu mah. Bisa naon? Surat gacon cenah eta mah peranti kami cenah. Ya Allah karim. Mata kurang yang bener-bener ya mang bacaan Al-Qur'anan hiasi Al-Qur'an urang dengan zainu aswatakum bitilawatil Qur'an, hiasilah suara-suara dengan membacakan Al-Qur'an doang tadi teh kenanya santri awe nu tadi qoriah teh mang luar biasa doang tadi teh Bapak Ustaz Uli luar biasa qiraat kula ge baheula mang nya guru kula baheula pernah juara MTQ tingkat naon tingkat RT. Baheula kapungkur ka ditu. Insyaallah. Kembali ke laptop Kanjeng Nabi ngagaduhan sifatnya eta watawadi. Yang pertama Kanjeng Nabi mempunyai sifat rasa isin. Yang kedua Kanjeng Nabi ngabogaan sifatnya eta tawadu rendah hati, mamang hartana keur diangkat derajat, keur boga ilmu ulah nyombongkeun sorangan. Teteh keur boga ilmu, keur boga pakaian ulah nyombongkeun karena kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ala kadarna bae, lamun urang keur diangkat derajat, lamun urang keur diustadkeun dikiaikeun ulah nyombongkeun. Eta mah hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala. Ngarunduk bae duang pare teh semakin luhur, eta semakin tawadu insyaallah. Yang ketiga Kanjeng Nabi mempunyai sifat wa yuhibbul fuqara'i wal masakin. Kanjeng Nabi ngagaduhan sifat cinta ka jalma fakir miskin. Giliran anu kaya anu modern anu kaya uir kabeh nolatan. Giliran anu miskin manu paehna atuh teu ditong-tong acan janazahna ge nya modar bae cenah nu miskin mah mata Kanjeng Nabi mah urang hartena kudu boga sifat nyata cinta ka jalma fakir miskin insyaallah. Wa ya'udul amrodi. Yang keempat Kanjeng Nabi mempunyai sifat yaitu saling jenguk orang-orang yang lagi sakit. Tong cenah mang ya Pak Guru Gojali lamun keur teu sehat ditoong. Ya Bapak Kepsek lamun keur teu sehat ditoong lagi ya nya dibawakeun ti imah mawa jeruk ya mawa hartina opor ayam
mawa hartina siapkan amplopna ulah gede-gede nya 5 juta bengkel tesek-tesek neta insyaallah cager eta penyakit hartina nu aya di awakna ge insyaallah jenguk tehnya ibu guruna ya lamun ibu guru tersehat ditanya ibu guru iya ada apa nak ibu sakit apa nggak sakit apa-apa cuma sakit hati ibu guru cenah ada kesit aya ya mantap awas hati-hati mang Kanjeng Nabi mah kudu boga sifat nyata rendah hati jeung boga hartina saling jenguk sesama dulur lamun keur gering teh tatangga keur gering dijenguk ieu mah tetangga kabeli pajero manehna nu setruk tetangga kabeli kulkas manehna nu ayam naudzubillah min dalik. Yang terakhir Kanjeng Nabi ngagaduhan sifat nyata wa yuhibbul wa yamshi alal armala. Kanjeng Nabi ngabogaan sifat nyata selalu ngagiring-giring kana janda anu jompo-jompo mang euy lamun aya aki-aki keur lewat nya ieu anu moreking tadi awas ulah digeber-geber ieu mah aya aki lewat weng teng 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 weng teng 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 bulan modar eta aki-aki ulah geus kitu kebalikan di teteh aya nenek-nenek nu jompo keur naon nenek hayang lewat men tajum bae ku awe waletak bae modar batur nya ulah nya digiring janda jompo ayo nek kita sabarangkan ke pasar Bandung kita sabarangkan ke pasar Bolokang beli apa nek beli ikan bandeng ikan ayam uangnya ada enggak ada udah uang saya aja saya pakai tuh insyaallah para hadirin rahimakumullah wa jumratul mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkah hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan orang menang syafaat kenging di yaumil kiamah amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan hikmah tadi yang Maulid Nabi ayat 5 perkara Kanjeng Nabi ngagaduhan sifat yang pertama sifat isin yang kedua nyata Kanjeng Nabi nyata ngagaduhan sifatnya eta rendah hati yang ketiga Kanjeng Nabi mempunyai sifat yaitu cinta kepada orang fakir miskin yang keempat Kanjeng Nabi mempunyai sifat yaitu orang-orang yang lagi sakit dijenguk dan yang terakhir Kanjeng Nabi kalau ada nenek-nenek jompo aki-aki jompo selalu diiring dan dimuliakan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk urang salawatan mudah-mudahan barokah salawat urang menang magfirah rahmat ya Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kenceng teh ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amana jalan ka Jogja ka ditu ka Paliwetan kamana jalan ka surga ka dieu ka pangajian ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami salawe 25 angan kacang napariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hauk ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hai pabanjaran ngala belut kaji guha paeh gitu panasaran sebut gelut cing mitoha ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Mamadha ya wasi'al karami karees jambuna jambu batu dayut kolot ari hees jeung nu ngora lebahnya tu jing nu kolot ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana mamadha ya wasi'al karami kaditu ka Paliwetan kadieu ka Panggilingan minantun edan nitoha di tampilingan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kini
na jublak baju berem menang apot nini rada geblak rek di belum malah nyumput ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah teman aing Indonesia aing geus dipeuleum ke urusan aing. Mudah-mudahan barokah pengajian ieu sadayana anu hadir di dieu mudah-mudahan khusus ka abdi pribados menang manfaatna umumna ka para jamaah sadayana anu hadir di dieu ada pantun ikan betik ikan sepat ikan lele lebih baik lebih cepat tak bertele-tele sios malih ya burung irian burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih karena berteman sebebruk bukan hayangatu ya panitia ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.